Wih, di mana baik? Lekasnya. Salaman, di mana ya? Apa kabar? Wih, rajin. Iya anak buah ada namanya. Sangat dugul, gang dugul. Dugul ya anak buah. Orang aja iya, rajin amat ilmu kayu. Atuh, coba diangkat aja orangnya. Udah berat ya. Asal mesti nyempuk dia. Ya, bawa. Ya, bawa. Nah, dibantuan ku orang lu ganteng dak. Aduh. Berat deh. Aduh. Lah, kadihan ya. Ada pensi ya, dugul. Dek pada ke mana yo? Dengan kedua. Dengan kedua. Dengan suling. Suling. Kumaha suara suling? Tetuitnya. Lainnya nggak baris amat. Doang dek pas kibra bae. Nggak saya dekan uang mah. Kacan teh timbuli be nya. Terus kan itu. Ayo, gerak balik. Waduh, bener-benernya. Generasi penerus mantap ayo gitu mah. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Be, ieu neng meuni seueur kieu. Calik-caliknya ki mangga. Ieu kapan dia calikna caketan ubaya. Waduh, mohon. Lain hayang naon ieu ka dieu kana uwa. Suling. Warna suling. Waduh, be ieu generasi penerus ieu. Generasi penerus. Ibarat buku putih, ieu urang kudu bener-bener ieu ngarahkeunana ieu budak ieu. Dikarenakan ieu generasi urang gitunya. Kenalin ini Neng Teh Putri. Nah, kenal ya udah kenal ya. Tuh, bagus cakep. Doang kompora kebo eta kayaknya. Pakai bajunya belang-belang, boreleng. Siga mung carian. Ayo kapalin dia ya, dengekeun uanya saura suling. Dengekeun nya. Bisa. Eta ngaranna lagu Kalangkang Heulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, meuni kaget wa. Wih, dia rombongan maksudnya. Ieu cenah. Aya Iya. nguping suling uak. Mohon. Tadi ke panggil sareng kacantel di dinya. Mata kuat dirampeskeun ka dieu. Mohon. Ieu sanamina urang taros. Risna. Ieu. Cobi ka dieu nang ditek apalagi calikna. Nang Dita nya. Geser. Ayo. Nang Dita, ieu Geser, saha? Neng. Cantik. Cinta, saras ieu nu koneng ieu. Sopi. Waduh, teu laku kajauh urang balaja mah. Ka dieu bae. Ka Sopi. Ya. Bener. Ya. Ai kitu mah abi Atuh, ieu isu, belanjaran inang. Elsa, ieu Teh Petong, ieu Teh Hertinya. Mohon, waduh, ka kuping teh sareng suling wa. Hayang bisa nyuling. Belajar ngaji heula, sakola heula nya. Nyuling mah sunah. Nu pentingnya orang belajar ibadahnya. Bebejahan teh ka emak ka dieu. Beda. Syukur. Tah, di pelajaran silat kumaha kuat nek. Belajar silat nek. Nek. Mohon. Ieu silat mah yo. Tuh. Aduh. Tuh. Salah. Gitu. Kumaha teh silatnya? Pokoknya mangaran geus kolot mah ganti kana silat ge nya. Berhubung ieu generasi penerus bagus, mantap pokoknya mah. Gitu. Teruskeun ya. Siap, kieu angkat tangan. Siap. Ya, tuh. Mantap. Hebatnya sing bagernya, sing nurut, awas, sing belajar ibadahnya, salat segala. Penting eta mah nya, ngaji itu mohon. Hayang nguping suling deui henteu? Punten ya. Mohon. Tatacan nguping suling abi bade pamit lah. Pamit heula. Masalah neng amoy tos ngantosan di ditu. Oh, Ya. mangga.
Menikah wing gitu. Pokoknya Langsung mah. kuat ya. Kalau wing, wing, ajang cantel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pohara ku lima tadang dan agak beda. Duang hilit bengsrat ku lima dikucit itu. Ya, muhun. Gitu. Hanggu pikir soal sulinnya. Kayak orang gitu ya. Toh, setelahnya engap, ya. Terus kalau kieu mah engap. Menikah rilis kieu ya. Gelis, leng dita gelis. Ieu leng kabeh ge rilis. Gitu. Gua mah geus kolot, geus pisan, ya. Ya. Gua nek kali heula nya. Nuhun. Ka mana ieu sundal jepit kali tarupa. Tuh. Cari ke rumah yang bagus. Coba ulah arulin bae amoy ulan bantuan-bantuan kolot ya beberes. Ketu jeung bersihan kembang ketu. Nya, Mak. Beuh. Gitu ulah naon, karak mah ya anak perawan emak ye. Rajin beberes. Bersih. Duhai kekasih. Kejenaan ya, Neng. Bersihan kembang. Iya ya, untuk kamu. Terserah itu mau yang mana. Ambilan. Bulan, Amoy, Amoy. Amoy. Ini, Tua, Amoy bantu saya cantel lah. waduh. Amoy lah. Alimah. Aduh, ayo. Nyeri. Gustin. Lan, Ini ngomong-ngomong, Lan. ayo mana tuh? Emak ke dapur. Ayo minum wah. Kemana moy? Yang paling cantel. Pang bisa poe asa sabulan beh. Dikecangin aku orang. Ih. Sini dulu ah. Iya dong. Mana itu Kang ojeknya? Kang ojek. Berangkat. Ojek. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesuap pojok. Wih. Antarkan ke kampung durian hampir jatuh. Mereka mana, Neng? Antarkan ke kampung durian hampir jatuh. Waduh. Don hampir jatuh di mana? Akang man beng. Ngadenge. Ayolah. Ke diantarkan ku Akang. Sudah kepanggih kampung durian hampir jatuhnya. Tuh, ya kelan page. Nangkep pun bisa sama Akang. Ada kenalan helat lah, ini Akang ganteng dah. Aduh. Hei. Ayo, nyeklan page di simuran. Tuh, nanya baik ke Kang Cantel, sugan terang kampung durian hampir jatuh. Coba tanya baik ke Kang Cantel. Gerak. Ku Akang diantarkeun. Tanya baik ke Kang Cantel. Kang di mana gitu. Gerak. Iya. Naon? Tanya, Nanya naon? kampung durian hampir jatuh di mana? Durian hampir jatuh. Asa pernah teh nyaho ieu mah nya. Oh, nanya apa itu? Kau Pangulon, suga nyaho eta mah nya. Ari di dieu mah tilo ka mamana, malum lah di imah bae. Ya. Mangga nanya be. Ya mun apal ke di bejaan. Entos. Ayo ah. Ya. Orang lagi kepanggih durian hampir jatuh mah. Emang itu jahat gitu ya tukang ojek. Itu Bang orang kakak ka dieu. Kumaha Orang mah orang itu mana lupa. berarti ai lupa mah teh nyaho berarti. Dari ini mana Dari tadi. kebun rambutan. Oh, kampung. Kampung rambutan. Ah, Ya, kampung itu rambutan. maksudnya. Iya. Oh. Ya udah,
Dari jauh saya mau kampung rambutan. Kalau begitu mah saya kagak tahu ya. Ya, tempe aja ya. Oh ya, nanya aja ke Wak Pangulan. Mohon. Hati-hatinya. Aduh. Aduh, itu nu ojek teh gelis Berangkat. amat. Hei. Ayo coba, Neng. Mana neng? Belakang. Hati. Wih, aku bener mau motor. Awas kayak ketinggi. Lewatnya. Ayo, tuh. Berangkat. Sah itu asa-asa Ayo, tanya Kak. si ga anak aing eta nu ka dieu. Lain di sasnarim jeung eta jeung si korang aya naon nya. Waduh aya naon ye. Aya naon korang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diuk lanjut. Di mana neng gelis? Iya, pada kemarin sih aja ilah ngajakkeun ieu lah ya. Teu nyaho kitu ieu. Iya anak gua ieu. Oh, aduh, kalau resang tuh ada anak gua mah. Putri. Tadi ti makieu neng. Di itu ke Mbak di mana Den? Di itu Lah, kasih mak ditanya ku kolot mah ieu. Di mana tadi mah cenah mah? Mereka duren jatuh. Duren hampir jatuh, kampung duren hampir jatuh. Teu nyaho kitu eta ngaranna Ulah, kampung udah, duren hampir jatuh. Lamun hayang nyaho eta. Ngaranna eta kampung duren hampir jatuh mah kampung Nangewer. Kampung Nangewer. Kadu Nangewer maksudna mah. Ya. Eta kuari mah sok disingket-singket. Gitu. Eta nanya ka sa eta? Jadi tuna. Nanya ka Iya, biasana nanya ke tukang ojek. Kak, biasana anu nongkrong itu masuk si cantel tuh Pangkal biasana. muhun eta, Di Pangkalan mah. Di Pangkalan. Pangkalan tilu eta di dinya. Atuh tengah-tengah calik-calik. Waduh. Atuh ieu mah jang korang ya anak ua Oh, ieu. Aduh neng Putri ya. Udah tenang namanya apa? Putri, iya namanya Putri. Putri Kinas. Ngalet. Cai mah aya. Emang kaput dengan tunek nganjang nih mbak perawan dia. Atuh mangga bae. Aus ya, duh, Pak. Bawa bae ka dieu isina susu 7 blek. Rokok Samsu. Sejak tua sudah Sebab ayah. ieu mah hijang korang ya ter sekolah kuliah di Legok Noong jurusan UKK. Wih, Pusaka Ukur Sukat. mantep dia. Jadi ieu keur ngabudidayakeun ieu lauk ieu. Lauk benter. Aduh, bulayat enggak? Lauk benter, betik. Anu eta mah cenah geus biasa can lauk emas jeung lauk nu kitu mah ieu mah boncel, benter tuh. Buyur gede budidayakeun buyur ieu. Waduh, Buyur. Ya umanya buyur ge aya obat engap. Anu mengi nu sesek napas. Buyur eta obatna. Sok loba teh. Eta ge aneh gitu. Anu ti obat dibudidayakeun ku kami mah dibudidayakeun tuh. macam mendek di gebet tuh. Oke mah pepatong berem dibudidayakeun urang. Tulis neng dina buku. Oke eta kayak orang bisa meningkat usaha neng. Simet, ayo sebab kuari nu matak sim ku diingu sebab malu kata loba. Aduh. Kurangan parap. Yang iya lah ya, udud, duh. Neng ya. Sari nungguan. Ngalet. Waduh, ngalet. Seolah baye ja dangder kakarak di kulum. Tadi uang nyebut dangder ngis kolot ya herang. Tengenah dihakan. Dia aku bedul nih. Tawakan wak dulu mah. Atuh Dibikin ke tantel. ngadele balengkeun di kulub gitu mah tengah lah teu diolahkeun di parud. Itu di jenggang slok. Kalapana ge kalapa ge kiring. Ngalet. Kesangan kitu ye. Bagus Ini ya lah. Jauh ya. Ieu nang gelang lagi gelang menang meuli di ditu ye. Di pasar Kadu Malam. Gitu. Aduh keputingan nyawa itu mah. Kadu Malam eta Pasar duren malam. malam.
Kuari mah jamar singkat baik. Iya tadi saya dari Duren Pisang mau ke Duren Tinggi. Maksudnya ini mau ke sana. Jam teh duren pisang neng. Ulah kabobodo kuari mah. Ulah kabobodo teh juga samar tinggal. Duren pisang eta kadu cau. Lamun duren jagung eta kadu jangkung. Lamun Ya, kebun Duren awi Tinggi. taman bambu. Pas lamun pasir awi eta nya bukit bambu. Eta kuari mah kudu nyaho. Kudu pinter kuari mah. Lamun kadu corelak eta kadu belang. Tuh. Lamun rawat tikus situ berit. Beuh. Zaman sikat kuari mah. Ah ngalet. Waduh, saya ge herang doang ya. Iya, Pak, Cingora. Cingora eta ere muda. Bahasa Indonesia. Lamun uam mah teh ge imah uam mah cicirina deket ruko. Ruyuk kopi. Sikatna. Kitnya. Gitu. Ah, gara ngaleut bisa nek karobol mangga uam mereka jero haraya. Waduh, Aduh, lain kudu dangger besi tutung. abdi gatu ieu mal lila ya, Wak, bade ka